Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syairan alam dunia dina zaman ayeuna ngahaturkeun alam dunia geus paciwa bencana datang ngaraya nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh alam dunia loba jalma nu malaweng nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeuh alam dunia beuki ruksa nu doraka pabalata pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincar alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh alam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beuki poek geus loba jalma nu fasik umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beuki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyara rimpang alam dunia geus teu angger jol loba jalma anu lieur ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieun dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat meh bagja dunia akhirat dunia geus tereh